Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Piknik. Let's listen up. Piknik. Uluh kutek di imah, sakola sawah kebon jeung di walungan, geus jadi kebiasaan urang lembur. Sakalian aya piknik boh ka laut atau ke kota kacida di anti-anti. Kusabab arang langka sabaka kota meh salah lembur tungkep ngilu piknik. Tutumpakan can loba ka asup beus oge beunang diitung anu ngaliwat ka Bandungkeun atawa ka Jakarta. Truk jeung koldolak jadi panyambung urang lembur lamun arek piknik. Truk anu rek dipake piknik teh ditingkeban make deklik atawa parasit panggung bisi hujan. Di tengahna make palang-palang awi tempat jalma nyekelan. Bisi bahe lamun pareng direm ngadadak. Kabeh jalma nangtung sapaparat jalan. Bebekelan keur di jalan jeung sabrakeun di tempat di kantongan diteundeun di luhureun hulu truk. Bari ditalian bisi murag. Kolot budak awewe lalaki pada suka bunga bari jeung kesel nangtung oge. Sapaparat jalan aya nu ngadon ngawadul bae bari ngabojeg. Lain euy, sugan teh di batur mah eueuh nu kitu teh, ceuk Mang Darma. Nu kitu naon? Sok sing jelas atuh ari ngomong teh. Batur mah penasaran. Si laing mah sok teu surti. Heueuh nu tadi nu keur ngabeca. Nu kitu ditingali rujit deuleu, ceuk Kang Sopian. Tong kitu, pan akang oge osok unggal isuk. Sakitu disantokan ku lauk teh. Mang Darma embung eleh, meungeus gandeng Pak RT ngagebes nu keur parebut catur. Atuh ager-ageran pada nyengserikeun. Aya oge nu ngadon ningalian pemandangan lembur batur atawa kota anu kaliwatan. Angin ngahiliwir matak seger kana awak. Bajeng sesedekan ge dina jero truk karasana nikmat pisan. Teu ieu jadi halangan. Capek ngocomang karasa tunduh, atuh lelenggutan. Kitu jeung kitu sapaparat jalan. Truk lumpatna pungkal pengkol pek kakatuhu pek deui ka kenca. Atuh tidak ada lagor karena sirah batur kaparengan nundutan mah. Miceun katunduh maruka bebekelan bari silih asaan. Aya nu mekel uras, lontong, bongko, sangu jeung daging hayam, lauk jair, lauk emas, tarbakang, pais impun, lalawak, lele, belut, tawes. Teu poho mawa sambal tarasi, sambal oncom jeung lalabna, ditambah ku gorengan kacang, gorengan oncom, gorengan lauk. Kadaharan sambang sanding ranginang, opak cau ulen mah geus biasa. Teu wudu rewog dahar teh ngariung bala kecrakan. Lalampahan diteruskeun deui ka tempat nu dituju. Oroka aya kalana anu teu kuateun init-initan mah sok ngelaman mabok. Kadaharan anu geus kateleg teh ngabrolo deui. Atuh ari geus kitu mah sok rada ripuh da ditambah ku lieur jeung sebel. Nu mabok pada marencetan jeung ngeubaran ku minyak angin PPO. Diulaskeun kana tarangna, tonggong jeung beheung sarta beteung. Datang ka tempat piknik teh teu wudu mani cuk-crek, sagala diomongkeun jeung ditanyakeun. Maklum urang lembur anu arang sabak kota, sagala teu nyaho. Kakara ningali kaanehan jiga kitu. Ningali kamonesan di tempat piknik, sagala diasaan hayang nyaho cenah basana teh. Teu wudu duit loba kapiceun dipake jajan jeung meuli oleh-oleh bawaeun ka lembur. Teu ieuh lebar da memang geus diajangkeun keur sukan-sukan. Sapopoe mosket dikurilingan kabeh meh teu kaliwat. Tempat ulin anu biasa dituju nyaeta lamun ka laut sok ka Pangandaran, Palabuhan Ratu atawa ka Pondok Bali. Ka kota mah sok ka kebon binatang di Bandung. Pangalaman nu kakara nyaho laut meuni loba cuk-crek jeung euleuh deui wae. Ngan ari ditah ngojay mah sarieun ningali lambak galarede ting jalegur. Seubeuh ningali laut tuluy ningalian monyet anu nyamperkeun hayangeun dahareun. Ti dinya mah jol ka pasar seni tempat nu daragang. Ngarasa aneh sabab di lembur mah eueuh sabang sanding kamonesan tina kewuk di bareulian. Saperti hiasan keur dina tembok, hahayaman, kongkorong jeung gelang, baju, topi jeung kantong, atuh balik teh rebo sakeresek sewang. Ari piknik ka kebun binatang mah sok resep ningalian sagala rupa sasatoan. Samemehna sok meuli heula kacang keur marab,
Anjo ka kebon binatang barudak ngalabring, tapi beki jero mah tungtung nama paburincai kumaha pangaresepna bae. Geuning loba sasatuan nu eueuh di lemur teh, sabangsaning singa, monyet, gajah, maung, manuk, hayam disarada patembalan. Barudak di papadonan ulah dareukeut teuing kana kandang bisi kumaonam. Maklum barudak masuk lalengger kurang wiwaha ari heureuy sok kamalinaan. Sanggeus seubeuh kukuli bekan ngerulingan sasatoan, barudak disina ngumpul rek balik ka lembur. Tayohna bakat ku cape mah di jero truk teh teu nangtung tapi dariuk atawa dongko bakat ku tunduh. Ninggang usum hujan atuh lapur mun teu make terpal teh. Kusabab kitu waktu gebret hujan datang teh tinggal mukakeun tina gulunganana. Ngan oroka ya memenerna oge lumayan jibreg. Atuh nu keur nunutan oge reuaseun. Tungtungna milu ribut da sieun kahujanan. Ti harita mah teu pareurem deui. Parat nepi ka lembur teh galecok ngaler ngidul nyaritakeun pangalaman. Hirup kumuh sauyunan keur urang lembur mah geus biasa. Sapapait sama manis tara pahiri-hiri. Boh dahareun silih asaan, boh pagawean silih bantu geus biasa. Gotong royong ngawangun keur kamajuan desa jeung memener nu kurang es tuning tara upah buruh. Paruyut sabogana tara ieu jadi hahalang lamun aya nu kurang. Piknik minangka hiburan urang lembur nyaba kanu anggang keur ngareureuhkeun heula bangbaluh tina karudet hirup. Itulah cerita piknik. Terima kasih sudah menyimak. See you.